Ayo nama mending kita tata rucingan yuk. Tebak tapinya. Tata rucingan cenah. Ya aing mikiran jang Bang Emok ge isuk anjir. Geus lieur. Ditambah deui kudu mikiran tata rucingan teu bibi aing. Ya aya wae ya lo. Gogoda ampun ting teu eureun-eureun ya. Teu dilaksanakeun da ngacak-ngacak sapi teh ngatu bibi aing mah nya. Ngamuk pastina ge. Heeh atuh sok naon tata rucingan cing. Ya ayeuna kapuk sakintal jeung besi 11 kilo lamun nimbul karena suku nyerian mana? Nyarian besi atuh. Pertanyaan deh aja sugante aja pertanyaan hese. Si Kosim bisa ngajawab nih. Pasti nyarian besi. Soalnya besi mah pendapat dah. Beletuk we kana inung suku dijamin tak anjir geteh wowongan kapuk mah jangan sakintal oge hampang hipu. Wah, nyerian besi benar tuh. Salah. Masalah. Piran keneh suku segera ajaran besi mah moal eleh amun suku nya teu getihan. Tapi dah aja. Ini ya dah. Ya tingkat konsentrasi menurun drastis teh karena mikiran mayar Bang Emo. Iya. Aing jadi nate anjir kajeblos. Tapi besi mah moal nyerian moal nyebinya. Moal. Oh mantak ge ulina ulah loba tingging si Kosim geura kabawakeun rempah eta teh. Anjing geus nyebut deui rempah gitu. Sebenarnya mah da bibi aing nu rempagna mah. Najan teu ulin jeung si Kosim ge aing ngobrol jeung bibi aing mah da rempah. Tapi teu naon aing ngaku eleh ayeuna mah. Rempah gue aing lah ayeuna. Bibi nu meunang ayeuna. Aya wae ya. Kurawat galang.